Di jero guha cadas cisokan, suasana beda pisan jeung di luar. Di luar mah katenyona guha teh saukur liang batu leutik nu ditutupan ku akar areuy jeung daun-daunan nu kanel. Tapi saha nu nyangka yen di jerona katenyo rohangan lega kawas karaton zaman baheula. Tihang-tihang batu alami ge jarangkung nepi ka hateup guha. Cahaya beureum samar nyorot dina kristal nu dina tembok. Jeung sora cai kadenge ngalir ti hulu cai di sisi wetan guha. Kocapkeun di luhur batu gede anu rata kawas kursi raja. Katenyo aya nu nyarande teu daya nyata nu tayalian nyata Rangga Girang nu harita kabur sanggeus yeun kaonaran di pilemburan nu antukna nepi ka diboro warga. Manehna salamet nepi ka balik deui ka guha. Rangga Girang teh nu boga eta guha sakaligus nu narima turunan kekuatan kuno ti leluhurna. Rangga Girang kacida awakna katenyo leuleus kitu deui amakana katenyo berat. Manehna geus ngagunakeun jeung ngaleupaskeun kekuatan pamungkas nyaeta ilmu lintar kahuripan. Hiji energi langka nu nyatu jeung alam. Nungan bisa dikaluarkeun ku makhluk nu boga jiwa kolot kawas manehna. Padahal harita teh lain keur tarung, manehna ngaluarkeun eta ilmu. Tapi keur ngusik warga lemur, sangkan kaaya lemur jadi kacau. Eta ge sanggeus manehna ngaluarkeun eta ilmu, aya hanjelu oge pikeun dirina. Nu antukna awakna jadi laleuleus, lir kapuk ka ibunan. Nu matak harita ge sanggeus jirimna katenyo keluarga, manehna geuat kabur. Lain dumeh sieun, tapi manehna sadar ngeunaan kaayaan dirina nu geus beak kekuatanna. Komo deui manehna apal mun nyampe keburu datang nu kasebut kokojo lemur. Mana teuing manehna bisa katewak hirup-hirup. Saeutik-eutik ge manehna apal ngeunaan Ustad Muhyiddin. Pangabisana eta ge dibejaan ku leluhurna baheula. Sedengkeun budak-budak Rangga Girang makhluk leutik nu satengah sato jeung satengah bayangan. Katenyo ngurilingan manehna aya kana puluhna. Tekung silila kadenge di salah sahijina cumarita. Nyata siluman leutik ngaranna Akar Banyu. Gusti, tenaga anjeun geus surut. Gusti kedah reuruh. Wah, lain waktu aing katembong lulus kieu. Lamun maranehna nyanak sueun nya aing teu daya kieu, pasti bakal datang ka dieu ngagempur harita keneh. Ceuk Rangga Girang. Budak-budakna sing ngarolohok teu ngarti kana kekecapanna Rangga Girang. Nah saha nu dimaksud ku Rangga Girang teh? Sabot keur arolohok kitu, Rangga Girang kadenge cumarita deui. Gandrakra langit biru ni ombak kadaroyo ilahi. Ceuk Rangga Girang nyalukan budak-budakna nu kawilang di pianel. Syuk, tekung silila muncul tilu makhluk bayangan mangrupa aneh di alam sejen. Jelegedeg pangawakana jangkung badag mangrupa siga beruang tapi aya sisitan nyaeta Gandakra. Jelegedeg deui gigireuna pangawakana ipis sorot matana caang lir cahaya jeung bisa loncat jauh siga kijang. Nyaeta nu tayalian langit biru. Tekung silila jelegedeg deui gigireuna hiji jirim awewe siga manusa ang rupana lir kalangkang mangrupa halimun. Ayo dong, Gusti, nyalukan kami.
Ceuk Gandakra. Mohon Gusti, aya naon ieu teh? Ceuk Langit Biru. Hehehe. Nya aya naon ieu teh Gusti, jalukan kami. Ceuk Nila Ombak. Syukur si lain tiluan masih nurut kana panggerong aing. Iyo ya teh ngaing keur apes. Nu matak ngaing jalukan ilaing tiluan. Ngaing butuh tanaga ilaing keur ngajaga ieu karaton ngaing dina ancaman manusia. Nutuing ira hadarek datang ka tieu nyorag ieu tempat. Nu matak wayahna ilaing tiluan kudu siap ngamankeun ieu tempat. Kumaha ilaing tiluan sanggup? Oh, gitu dah Gusti. Abdi mah sanggup bogoh Gusti, pirang aja gak ieu tempat. Anu cetek eta mah, pikeun kami tiluan mah. Temal Gandakra. Kumaha ilaing langit biru Nila Ombak sanggup? Abdi mah ringan bae Gusti, kumaha saur Gandakra. Mohon Gusti, abdi ge sami. Kitu temalna eta makhluk nu tilu. Atuh sanggeus ngadenge jawaban kitu, Rangga Girang bungah. Halus si lain tiluan. Oh, sok rapi gawe. Sumuhun Gusti, mangga atuh pamit. Blesat. Harita jirim Gandakra ngablesat kaluhur nembuskan hateup guha. Muru kaluhur kana mega hideung. Dituturkeun ku Langit Biru jeung Nila Ombak. Peuting terus maju, teu karasa ngagayuh ka wanci subuh. Di pilemburan hawar-hawar kadenge sora hayam kongkorongok. Kitu deui kadenge sora bedug nandakeun wanci geus subuh. Gancangna carita kocapkeun isukna. Lemur Cineger karasa beda. Teu aya nu init ka sawah, teu aya nu angkat ka kebon. Kabeh ngumpul di hiji tempat, nyaeta di imah Mang Bisri. Beungeut-beungeut tegang jeung amarah nyampur dina sakumpulan jalma. Aya nu mau bedog, aya nu mau tumbak, jeung pakarang sejena. Maranehna geus sariap. Mang Bisri katenyo ngadeg di hareupeun warga. Urang geus sila teuy ngantepkeun eta makhluk marakayangan di ieu lemur. Puting tadi pos kaduruk. Nepi ka tukang-tukang mah ingon-ingon warga loba nu leungit. Eta kabeh lain ulah manusia, tapi ulah eta makhluk. Geus cukup eta sakabeh. Ayeuna urang kudu ngeureunkeun pagawean eta makhluk nu geus loba nyieun karugian jeung karuksakan. Ku tekad jeung niat nu hade, mudah-mudahan urang bisa ngagempur eta sarang ririwa nu salila ieu jadi kasieun pikeun urang sarerea. Geus waktuna urang nyieun tindakan nembongkeun marwah salaku manusia nu saluhureun ti ririwa jeung siluman, curig jarian jeung sajabana. Ayeuna mah hayu urang meruka imah Kang Ustad, urang sawalah heula di rorompokna. Kitu kekecapan Mang Bisri harita. Bral atuh harita sarerea arangkat muruka imahna Ustad Muhyiddin.